moal keneh wae atuh tanya sadak kita balik di masjid teh kanggon hees teh can pernah nanya encan arek nanya moal emang teu bisa sia nanya na tanya salah kita balik di musola teh bapak sia aya naon mas sia pan ayeuna teh malam Salasa cek sa malam Rebo kumaha bapak sia urang enak malam Salasa dipake moal gitu tuh RT bawa motor anyar eta si Titi jeung Ciros teh RT motor anyar geus ngahutang atuh baduli apa udah wae ngomong teh heuh wayana raksa diri jeung hate sidem alhamdulillah kumaha Bang Muri Bawang boga cingci dua ke telepon. Hadirna ke para rinsan malodar. Oh, coba lamun ngaji tuh jam 1 sia. Ayeuna hadir sing kokok balik tibra salat subuh. Kunaon ieu Ustaz? Teu salat subuh rupina cenah kiai teh cenah carapeun buset. Ngajar bol. Tos hadir tah nya karunya. Entah ngaji tuh lela teuing setengah jam we heuh. Heuh. Kalau kejadian di masjid di dieu tah Miftahus Saadah lah dieu teh. Ay masjid agu alus ayo usina nganti lu komai sungguh nanya ka panitia Kang pinuh ieu masjid usina pinuh cenah kiai pinuh kunaon Kang sanu sok ajana nya eta si RT mana RT Agus da Agus heuh ajana ge huras ngaranna ge Agus aya Agus teh biji 18 dek salat subuh teh kacaina ge bungun tiris aya Agus teh biji 18 siohna ge ucing tak kucing boro-boro mandi di sibuhan ge lumpat heueuh tak kurang ngaran Agus mandi hararese mah ganti si pangki ngaranna RT Agus norok pedugna gitu enak kok sok norok pedug tara RT Agus tara sok ajan tara eta kamari keur malam minggu keur hujan abras-abrasan kadang nya katur si Agus ajan mengharuras pedugna ge tos bedug aja Allahu Akbar Allahu Akbar cek urang Tegal Maung heuy angin ka ditu digantian ku si Agus masyarakat bedug deui si Agus mah da ngorakeun masyarakat beda jeung Agus RT naruh bedugna ge bijak beda jeung di masjid naruh bedug si Agus dudak si Agus ngora-ngora ajan bari ngalehe nyarane na tembok belah itu tembok lagi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar cek masyarakat yang jamaah Gus teu kuat atau maksakeun teuing sia teh mendingan modar we digantian ku si Ojos aya si Ojos tah bareto mah ngaranna teh lain Ojos si Sahroni enak Ojos hiji ja 13 jumlah 14 mantang ngaran Ojos mah boga beas sapoe diisukani ngeunah molor tah hayang dengekeun Ojos tah menaheun ajan bareto mah si Ojos keur ngaji kene di uing baheula ayeuna mah geus ompong murid uing teh teh pas si Ojos teh kadang-kadang ge ngudang uing ai sia budak ngorakene Ojos ya teh ngaji di aing ayeuna mah geus ripu nangtung doyong tadang jenong mata baung pipi komong honto umpung lupang nyoloyong ayeuna mah geus teu ngeunaheun ngaheos nyubut asoy oge aso berarti mah sarua jeung uing sorana ngeunaheun ayeuna geus ompong si Ojos tapi bedugna mah ngeunaheun bubuhan tukan orokan gedang baheula hayang ngadenge bedug si Ojos
aja ojos baheula lain ojos ayeuna geus ompong. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar. Engkau ngajadog bae. Jawab Allahu akbar. Yeay, ngeunangan teu ece sarua uing. Hayang sia boga salaki ngeunangan sorana. Atuh ka aing sia teh sia teh. Tak kitu moal dengen wajan buru jawab Allahu akbar. Dia mau tadi kori mau melengking si Aang tadi nu ngaji teh. Oh jauh ngamprah kata budak teh. Tamun ngaji Quran jauh bubat Allah. Jeung Allah nage pada geus penting geus jam 11:30 mending mararaksa ngaji saing. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Pamajikan si Agus masyarakat Allah nu beuring ngalehe. Mending mararaksa anyo. Sim panjang Allah namun Allah na panjang ku Allah bakal diberi umur anu panjang. Sok. Lamun leungeun uing tetapi kana aqua si ulah maka eureun Allah nanya. Lamun eureun dosol. Bismillahirrahmanirrahim. Buat ngap-ngapan. Oh jangan aku panjang, jangan pae mah yang anu panjang loh. Tah ngaji Quran kitu maka seni nanon ge lamun teu maka seni tunggu nah jajal ibu maca sholawat teu maka seni sing guru tu dek mangkat hadir dek mangkat kasawa salatullah salamullah ala toha rasulillah atau salatullah salamullah ala yasin habibillah cek sagus masyarakat aing tos ngahadiran barakat taksek jadi gare lo ngaromong sorana gawe tadi nempuh jalan di jeblok oge lamun teu hujan mah ieu teh lamun hujan mah baransak heueuh. Mobil hadena mawa nu jangkung dek bawa anu handap barato ge ngagasru pake ngadangdan anu handap teh amplok ti dieu boro-boro mahi teu paro-paro aja bener Kang Haji aya maca salat barokah kan jalan turun dinya turun ngagasru teu ieu tadi mah nu jangkung ongko maca shalawat teh wingan henteu make seni urang dieu ieu urang dieu mah shalawatna ge teu make seni teu meunahun salatullah salamullah Allah ala toha rasulillah lah ini bantuan salatullah salamullah ala toha rasulillah ingat tadi jaro bibil we ingat ka lurah ieu teh waninggali jalan di detik supaya digedean doakeun palurah sing dibalikeun digampangkeun milikna amin sing cager bager amin sing tiasa ngayek dayo kalau masyarakat sade sawaninggalih amin jalan meni pas-pasah sana teh fungsi ti peleset ingat cek guru uing ye wayana cenah jalu gara guru uing nyebutna ge si jalu lamun rek makat ngaji mun jala leutik bisi ti peleset baca sholawat haye gara makat jalu tah nyaho teh ngajalu teh guru uing nyebutna teh si jalu ai jalu teh handapul bujal aya hul ya Rabbi pilih baca ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana waghfir lana mamado ya wasi al karomi diteruskan kurang tegal mau mapai ngajuk ka hiji hanteu karasa sebab aya bener kan palinter kana nyanyi mah coba ini ngaji Quran teruskeun ya siap teu awas mun teu bisa nuruskeun sia geus udeg kabeh bismillahirrahmanirrahim
ieu teh geus 68 panggung uyuhan aya keneh sora ge heueuh. Maka kabehna teh Kang aya 87. Terakhir teh julema di awal tanggal 2 di Mang Uing iraha buah meureun lagi. Geus paseun we mau make penceramah ieu si Kiwil. Jadi Kang si Idoy si Kiwil jangan nu gila motor teh ya. Ditatang. Bagaimana? Ama enggak jadi tuh. Aing dimain dek menudan direbut batur supaya aing ngaji di rumah manehna. Kenapa dikasih? Kan orang bilangnya manggil saya punya omongan kalau nggak didatangin bakal ditagih sama Alif deh. Tanya ku Dewata. Oh, eta cenah kieu bisa wae mah bacot sia. Di mana kumaha wae nek ngumpulkeun heula duit tinu manggil heuh. Bismillah tadi teh. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum oh. Teu bisa. Wah, ieu Al-Qur'an nu hiji deui ieu. Sakit hati yang kini geus membalik ngaji tong baca Quran baca sholawat salam isia hayu we tembangan geuleuh aing setiapmu indah keindahan percaya ka Tegal mau ahli nyanyi neruskan Al-Quran tebecus ngaku wes ya pantes hatena baruluan oge ngaji Quran pan eta teh ngaji Quran teh nyuci kolbi ulah katanggal teu alakur jeung dulur jeung tetangga heueuh cuci hate teh ngaji Quran tiap pada salat nya tiba gara-gara milih ansip tuh aku jeung tetangga batur jadi ansip cenah tuh aku heuh aya nu kitu aya tah si Lilis tanu kitu teh uruk salam deh kajen tilu kali sebab mauludan oge ayat tilu macem hiji mauludan kadua maulutan katilu mauludan mana nu mauludan diajak udunan mere geus jadi diajak marhaba datang tos marhaba teu balik geus ngalebok hadir teu geus eta mauludan mamun mauludan dipenta dana tuh mere marhaba milu geus nyatu balik tuh hadir eta mauludan sarua jeung maulutan ai kejo hayang dibere sia mere ge hantu teu ieu mah urang niat maulid nabi ngagungkeun atau takjiman baktariman pi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu teh ku cinta cinana ka kanjeng nabi tapi ka wayah kieu mata sing kolotot keneh biasana lamun teh pangajian manusia wayah kitu geus meunang dua eta meureun dua kerekan salaki ke balik isah pamajikan geus meunang dua liliran tadi cek kajengan nu ti payun ku salaki mah kudu kieu cenah heuh ngarenge terus salaki datang nyeum pamajikan wayah kieu mah geus bau talawain kar akang komo geus jam 3 nyeum pamajikan bau karbit anjing tai sholawat kitu maka seni tadi poho aya kintunan lagu ti panitia penyelenggara Maulid Nabi laguna sholatullah ngam lagamna lagam baheula adu kaduana murid ieu teh RT Agus nyuhunkeun lagu sholatullah keneh ngam lagamna lagam baheula lagam tahun 70 genep buset emang si Agus geus dijurukeun tuh mana Gus laguna anu kudu dilagukeun eta cenah ngaheang manehna ge menang meuseuh teh teu pagugeun ieu coba aing mimitan heula Agus ka RT Agus teh tuh bisa tibang hayang doang cenah geus ditarik ku teh teh hayang si Agus ayeuna ieu salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah coba teruskan Abang Haji Sorban
eta lagu si Agus. Palina ka kolong sasak Abah Haji geura balik samubi haji geus asa. Aya deui tah lagam Agus rakyat. Hayang lagu baheula teh si Agus kudu paham ngabeka. Cek si Agus pake lamun teu dilagukeun eta kahayang meuh cenah moal dibere berkat heuh sabodo teuing. Deuk dibere rek hade heuh. Eta gablek ka era mah. Tarik salatullah lagam Agus masyarakat. Kayak ibu jawabna ya Allah nya. Yang bapak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ake wong pada. Oh geus pinter geus geus kumaha urusan maneh heuh. Teu make seni mah sarareuh. Ajan komo teu make seni puju ajan ge salah. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Tah eta nu ajan hayya 'alas shalah teh puak cekuk kadinya. Moal sarolat ieu mun ajan hayya 'alas shalah mah. Mun hayya 'alas shalah teh diajak bari dijorongkeun batu dek maju dijorongkeun. Nu bener hayya 'alas eta. Lagam ieu we kajen teuing. Lagam Tegal mau heuh. Hayya 'alas shalah. Lahaula Allah. Bener Kang ini teh nyaho ieu mah. Geus orang ngaji buru jadi ngajawab teu bisa wae. Ngaji Quran teu bisa nurutkeun heuh. Tadi mana enggak ada kata sia teh ngaraji ngaji atuh. Atuh teu bisa ayat Quran nu eta na anu kulhu atuh sok maraca kulhu sok. Lain modar mun tahlil. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran alayya. Waqala aydon ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ay waqala ihdinas siratal mustaqim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Buset amin. Benar Tegal mau mah. Cenah salaki sia yang ulah nyandung ini aing ngadu atuh diaminan. Tajir salaki nyandung. Embung bisa dicandung awewe. Kenapa dicandung? Nyeri hate tai sia. Sok imbangkeun jelema dicandung ridho udhulul jannah asup surga teu diperiksa heula. Heeh. Pan ngeunaheun dicandung ridho mah. Jadi embung dicandung embung. Nyeri hate. Imbangkeun dicandung embung nyeri hate, mendingan kabebeng ku siki sentul 2 minggu mendingan nyeri hate. Embung kabeh. Aya ka surga hayang. Atuh salat sing gara tol. Aya keneh nu tara salat aya. Di mana dieumna teh jelema? Salat moal buku-buku ka surga sia. Mana si Asim? Ayo si Asim. Aya weuh. Si Maman aya si Maman. Wah, si Maman ribet aya. Ngaran urang Tegal mau teu begung komat-komat acan si Maman. Jeung RT Agus. Aya nu ngimamana teh lurah. Aya lurahna. Aya lurah. Alhamdulillah lurah hadir amin. Tah ieu aya jadi lurah mah heuh. Ulah mudutan lurah batur ah. Geuleuh aing ka lurah teh. Nya ka masyarakat teh mun sok di wilayah-wilayah. Heuh. Wow ka masyarakat anu doang hadang ka lurah teh ieu kitu ge diuling di dieu alhamdulillah. Lurah ieu mah boro-boro halodo hujan bakal mangkat. Hadir lain. Nyilih. Doakeun palurahnya sing bageur amin. Sing bener-bener milikna jalan ka dieu sing gedean amin. Tong andalkeun wae ti pamarentah pararegel aing mah heuh. Kumaha ngabangun mushola ti bang dek 5 juta kumaha pararegel. Proposal meuni curat caret. Tapi ka ditu can cair lebok juri. Ese
tak nyen bangun ku masjid ku masyarakat teh heuh heeh itu ge ulah tibang nyeuna doang sia ka nyen pasaran areusian cenah ge itu udah dek salat teh juga cenah aya ustaz ngomong kieu cenah hadirin komedi sadaya lamun jelema salat teh nyen moal cenah percuma ka dokok-dokok tarang moal teh mah ieu cenah salat teh ku Allah kumaha eta ucan ngabacot boro-boro sia tah da aing can puguh diterima ku Allah salat subuh moal wajah sia heuh kumaha mun teu diberbuka amplop tibang 1,5 juta moal aing moal benar salat aing Komo RT Agus, wah, sholatnya malawong. Batura inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Agus inna sholati wa susuki wa mahyaya. Cenah teu ieu. Inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Kawasaki aing teu pelak-pelak ecan. Tuh kunaon sia Agus? Tak naon ngiri di cara batu heuh. Ayo sholat. Sholat, namun teu bisa usulina bahasa Tegal mau ge Allah mah nyahoan heuh. Daripada ngacapak usulin pada mau bibi salah sak robok kami cuma sapu. Allahu Akbar. Teu bisa pisan bismillah we niat abdi dek salat maghrib berjamaah 3 rakaat. Allahu Akbar. Kabar kabir teu bisa geus bismillah. Ruku teu bisa subhana bismillah. Sujud teu bisa subhana bismillah. Kumaha kiai jadi salatna jadi diterima moal ku Allah atuh nyaho teuing. Urusan nanti mah urusan Allah heuh. Sanajan ing teu kaceuriko ge salat teh kudu bisa Kang Haji loba kul inna sholati teh farbut wajeng hutang. Inna sholati sanyana salat abdi cek hate wa nusuku jeung ibadah abdi moal bisa moal. Kumaha tah babongok awewe mah. Rek Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh joger teh ucing dengar pantun. Waduh, datang Bang Emok yo. Surat salat duha jam 8. Karakter gueril magdubi teruskeun gret pangko datang deui nu dagih da aing teh boga hutang daster anu ngirit sapoe 2000 heuh ayo sia sok ngaharutang asa jam 8 teh aya ngagihan 2000 oh iya hotel nu dah pura-pura sok diajar salat sok turutkeun imam ruku imam sujud imam batuk ulah jadi imam mah hebat nyawa sikon aja rumah teh karek para ju salat si Agus RT jeung Agus masyarakat teh jadi imam tah maghrib tok panjang teuing geus rakaat pertama kuliah nu kadua kul ulah nurutan lurah wening galih mah salat maghrib jadi imam para regel makmum mana si RT Agus kajuga paku Agus masyarakat kapacul aya lurah wening galih rakaat kahiji salat maghrib waca tabao Jung gaya nage gaya Arab kos nogus ke Arab wae eta. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Nganahan nya salat urang nganahan. Heeh. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Cek Agus RT ieu imam kudu diganti ieu. Teh nyaho pimpinanna anu jadi imam teh pandura heuh. Lila eta rakaat kadua eta lurah Yasin deuleu dibaca. Gila deh wae cek Agus masyarakat teu nyahuan cokor aing ka kapat pacul nangtungna ge mode getihan tak bedakeun ka palurah meninggali lamun maghribah biasa kuliah jeung heuh ulah Yasin heuh mun teu pohoeuna ka dituna Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim molohok we lurah poho deui naon deui ieu teh ala siratim mustaqim aya terus dibejaan tak ku si ojos tanjilal palurah itu kadengeun udah dihareup ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pan amin deui si Agus RT jeung Agus masyarakat. Aya amin deui lurah ngambek. Kur salat dibatalkeun ngece sia ka aing. Tadi amin nyebut lurah baca Yasin ala siratim mustaqim lain tanjilal. Kala siratal ladzina. Tak eta kana udah panjang-panjang ting eta nu pondok alhamdulillah
pujuh dek jadi imam lagi palurah nu ajan anu jadi imam lurah anu komat pairirian Agus RT jeung Agus masyarakat cek Agus RT haina aja nah si Agus masyarakat ilak RT kudu komat emang teu meunang tuh tirituna kudu masyarakat emangnya si RT Agus teu buat komat gantian ku Agus masyarakat ih gue ngekomo dan pernah komat ai calengkeung teh RT Agus komat coba teh wajes lurah ge cangkolon Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kana takbir nanggeus Agus masyarakat marokan kohkol Agus RT marokan eta takulung bedung lurah narokan bedung teu jadi salat tengah dulag tapi ka isu salat mah teu sarokat acan tah ulah katanggal karana itu mah kana kurang ayeuna didik cenah ngararaji ulah katanggal jadi jelema bod al jahlu zalmun ay jelema bodoh teh poe ke nyaraah ka anaknya sok ngaraji tara aduh tara oge sia kana teh gurunya ngan kadenya salah ibu kade anak atahwara indung nu nandangan susah pagena anak mantung kurang diganti indung lamun anak burung pelung indung nu bakal ka anak teh hiji titipan ti Allah nu maheman bisa jadi kabungahan ibu bapak bisa jadi kasusahan ulah tong diceng-ceng narimakeun jadi rangga aing dek neangan duda kajeun duda atuh boga nu penting gede eta beungeun nae urang ngadoa heula supaya barokah kabeh supaya diampun dosa alamin kaduana ngadoa doa di mudah-mudahan anu hadir dina hafal mubarakah sing janten saksi di yaumil qiyamah amin namun orang di guru bagan kana raka sing disafatan di Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim amin wa nahnu ala jalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin walan nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana mai fil jannah ay qala man azama maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah al hadis puji nu kajarang sanggakeun ka Gusti nu masuci nyatana Rabbul Ijati puja nu kadua Rabbana atuh ajalla syukur nu katilu urang sanggakeun ka Allah nu Maha Ghafur amin ya Rabbal alamin mugi Gusti nang tayungan Bapak Ibu sadayana mudah-mudahan we ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala hadir dina wengi ieu anu gaduh dosa ageng alit jajah jeung teu karasa mudah-mudahan dosa urang diampura ku Allah amin hayang diampura dosa ku Allah hayang windik nanya kabeh jeung Bapak nu hadir di aya tadi memeh ka dieu suku nu bolah mana lelengkahkeun apakah tua apa kenca aya oge cenah Pak Kiai uing bareng cek amil kunaon amil uing keur ucang-ucang di geroan ku panitia aya jurut teh bareng ngadoa henteu ibu jeung bapak ngadoa henteu poho emang beda aya dek hadir jeung lalajo mah sia tanyakeun ku RT Agus dek lalajo dek hadir boga jampet teh di paraji kuat ngorowecok digejlak bumi ku RT Agus aing dek hadir ka Masjid Jame Miftahus Saadah kuat ngorowecok si Agus bismillahirrahmanirrahim aki jaini jail osegay ulah sok diwajawil ulah ngajawil aing eta we dijawila bobogan lurah buset atuh modal terus lurah dek hadir bismillahirrahmanirrahim nyong sarinyong ulah heureuy kasih inyong da aing anak si monyong birak lurah anak beurit la ilaha illallah bismillah we heueuh abdi pada tarab ilmu kanu muludane geus singkat bismillahirrahmanirrahim cenah kiai mun bakat seni boleh sarua jeung nabuh qasidah rek keur budak atuh bismillah tawassalna billah bismillah tawassalna billah ini dua kali kagorol darah dasia
eta sok mangke nu angker sok aya riwa kumaha tah lamun sok angker lamun dek laiwat ngomongna bukan dia milu liwat temun juri ngomong kop nur dek liwat mabur si nur aneh enggak santri juga milu liwat temun juri ngomong sanu nyaram sia kitu aya deui teh bulah di mah bukan dia numpang-numpang boga sia ge numpang nincatan baca sholawat kemudian anu angker teh assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah modar setan ke gogorolongan ingat tak ingat anu tadi boleh ini beda doa supaya karena tolong ngaji nanya siap apaan barang itu bulan bulan barang itu dibere oh poho doi ih najis aing dari pangkat kapagian dibere doa ya doa lamun dibaca ka bangajian sabalik kata setan morolok kuntuna kos untuk si eljos dua balik kemper leungna tilu balik gemper sukuna di mana morolok kuntuna kemper leungna gemper sukuna modar ka setan so kurang maca doana bismillahirrahmanirrahim sejak kaula ngaji maksud kaula nyuhunkeun karidoan Gusti Allah sareng maksud kaula jadi cari cingwai sareng maksud kaula micin kabodohan nimbulkeun kapinteran supaya bisa nangtungkeun agama Allahumma an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam timunto belegu eleh ke tukang son aya tukang son aya tukang sonane bakat jumaah eta nu dibaca dek hadir ge eta keneh eta tukang son eta mah lain maca doa ieu dek bangkat ka masjid dek masakeun son dek asup ka masjid kalah nyanyi ong ketungang Bandung bangun taya karingrang namun gembang di lambang hujan priangan itu tukang son meni aae teu nyaho lagu kitu teh pokona geuning ku malaikat heuh hadirin usami dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah wa ieu urang teh kalau bafaya ke can hayang sarana teh saking kumika cintana ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung sajelema tadi oge nu cinta ka Nabi Muhammad insyaallah bakal bareng jeung kanjeng Nabi ka ka surga haraya ka surga arek geto salatna memang aya kene anu kudu salat aya kene lupa kajeun urang doakeun sing ngadakeun salat amin ulah sok nyirian jelema tara salat ustaz sia buat hantam di sesebut ai si anu cenah aya dedek salatna kiamat manten tak ustaz kudanya urang mangajak dong heuh sakalieun si Udin eta jeung si Hasim ka masjid diomong ku ustaz paling handek hujan tulu si Udin ka masjid mabur wa salat teh doakeun amin ayeuna cinta urang singkat we lahirna kanjeng Nabi sarapal ieu heuh dilahirna kanjeng Nabi teh dina sasih Rabiul dinten Senin ngeun apa ai ibu lahirna poe naon dijulukeun anak Sabtu oh Sabtu tah lamun di Tegal Maungah kumaha poe lamun ngajurukeun anak teh lamun ngajurukeun anak poe Salasa anakna awe sanem lamun anak dijurukeun poe Rebo lalakina anakna lalaki Boin aya ngaranna Boin tah masalah poe Rebo dijurukeun ge da ngaran Boin tempona jelema ge budug bae da bapana jeung mana nyetakna poe malam Rebo heueuh tak lamun hayang mulus ulah nyetak malam Rebo bapak sia tangkubeun tah cetakan teh awewe lamun aya nyetak malam Rebo jadi budakna bareng dijurukeun tepi ka kaki panyaketa budug malulu ayo lombok tah aya nu sok heureuy malam Rebo awe culak cileuk peulik malam Minggu ulah sok heureuy budakna sok ambelan heueuh dengekeun RT Agus
dekere yang malam Jumat, malam Sabtu, malam Kamis, malam Jumaah, malam Senin teh 5 penting iluk teuteran sia gitu. Lamun hayang boga anak soleh padu gaprok bae nyen anak teh. Pamajikan geus ngajolopong. Bocor abon. RT sila gigireunana. Usapan tanah pamajikan bari istighfar 4.444 balik. Oh, gila teuing. Berarti ibu can pernah diusapan bari istighfar can. Palingan ibu tarang saya cakeut terus atuh. Istighfar. Astagfirullah Rabbal baroya astagfirullah minal 4.440 berang mantin moal itu di mana geus beres eta cendak RT Agus teh naon deui cenah pake nu kudu dibaca apa di dinya handapun tarang aya irung pamajikan sia RT gelang-gelang geus pernah digelang-gelang geus tarek tekan gelang-gelang teh nurutan ustad istapilun pailun hayu we gambar jeung pesan-pesan ge teueulkeun ilok teu mung serat tehona istapilun pailun tapilun pailun istapilun pailun aya torojol teh si Agus masyarakat liwat ka imah RT Agus eta RT Agus keun ulah ilun ngagelang irung pamajikanna nah RT Agus aya Agus masyarakat salah denge aya RT Agus sa istapilun pailun nah aya si Agus masyarakat ngagelang irung pamajikan usapirung asup sarung usapirung asup sarung usapirung asup sarung lila lila papelendung cek RT Agus kiai keur kumaha deui can ieu teh geus atuh ngagelang-gelang irung pamajikan ulah maka maju Agus di dina aya gunung kembar 2 sinjaran dong baca sholatullah sabeulahna 150 dua belah 300 kasubuhan moal kajian teh subuhnya subuh tuh heuh gelang-gelang Gus sholatullah salamullah kayak pemajikan si Agus RT mah tengah lalapar ya tego sabelah digentakeun tawasalna bismillah itu na sok diemplat tapi bisa teh kakarak boga anak hiji go heuh gecek-gecek pa layarnya layar atuh itu na geus teh darurus make kutang kancing dalepan tinggal hiji mending ampleh ditebok kutangna beuleuh selada ayo di bawah sasapu pan nyangsar linga hari ring we liwat ka Tegal mau jambu air warna yasa sabelah dihakan telong selair tata karasa sabelah nyopos ka untuk domba terus sililih jeung si Titin jeung si Nur sasapu isi kita salah tubuh buk tadi tiungan untuk ditalieun Italian sakalian si Nur pakai kabel percice curutmu curut wih ngahariring ya liwat imah si Nur emang terkadang Nur aing ngahariring deket imah sia ya bener iwan muntas dag ding awet Tegal mau ngetar wagrowing susurayu datebari rowing nukitu baturna labok tah entah kudu dandan ayeuna garulis hadir ka undangan pakai jilbab teu gablek ngahutang hutang nginjem heuh di mah sok paketan hareupeun salaki ieu awet teh balik retana teh pakai jilbab hareupeun salaki jenong arek moal isukan saladak salodok balik Jumaah moal rantak rontok moalnya ye aya ka surga hayang najis palalinter siang main ngomong hayang ka surga dek molor jeung salaki kanggon he kalah mau sisir kerap hayu nyisiran salaki sia teu molor pisan ngalobokan kutu sopan ka salaki mah hidup lalaki bari kitu ke salaki tah dek molor jeung salaki lain dangdang tos salat isya tos salat kalah ngalobok cilok bade jeung terang bau bawang aya nu kitu aya pasti ros tah aya ngaran ros aya punten ros lain ros Bekasi ros Tegal mau
mending atau ngomong aja si lu jeung ceros sungguhna mending wates mah ngomong teh kasalaki mending hantam ngabanding-bandingkeun salaki sorangan si Ros jeung si Nur tuh deleh bapak sia salaki batur mah usahana lancar motorna geus 4 tuh deleh bapak sia salaki batur mah mobilna geus 2 tuh deleh bapak sia salaki batur mah muli mas unggal minggu hantam eta si Nur jeung si Ros salaki tuh deleh aya giliran salaki nyandung teh dituduhkeun ku si Ros tuduhkeun tuh bapak sia salaki batur mah nyandung teu ieu nya ngomong ka salaki teh si Ros jeung si Nur jeung geuleuh sok korobet ka kantong salaki sia mah mun risek dompet salaki sabuat modal oge di korobetan ulah tah geus beres Pak anu tadi jeung ngagelang-gelang ulah maka maju RT kumaha deui Kiai tadi dinya aya bujal awewe teulkeun ku indung leungeun ulah di ku indung suku sing pecret teulkeun bismillahirrahmanirrahim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a bisi ngajuruna hese balik deui wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum taratan ukhra osok maca eta tara pantes majikan rek ngajur sok mararacet ge wa ka rumah sakit teu keluar keneh wae bawa deui balik san rek ngajuru Ros keluar cantan coba kadi salakin itu tak kadi atuh cenah eta si RT Agus cek paraji coba lengkahan cenah Agus mana awe keur ngabege ngahujud dilengkahan ti hulu teh boga butut maraji ngomongna teh kieu tah hayu geura mangkat cenah orok tuh bapak sia geus liwat geus atuh liwat sia teh bapana ayo orok ka pugu macet heuh coba cenah budak polongokeun pantau jandela pantau itu cenah pantau dapur tuh cenah orok geus molongo cek orok molongo sa teh jandela jeung pantau dapur ayo mah macet biki murid tedeken keluar eta orok teh bebeja ka akina anu jadi protokol tadi aya akina teh geus rada kolot anu nangtung doyong tarang jenong mata bawong pipiku mau henteu umpang lumang nyoloyong sabada lumpang nyoloyong oge ditawaran ka awewe mah eta aki nu geus nyoloyong teh alhamdulillah ditawaran teh aja nu ingang geus kolot jelema mah aki lamun kolot biki pogot lamun bijil huis kalah pengis lamun ompong tara tawong heueuh loba kajagian aki-aki super kawin ka parawan huntung geus tinggal 3 bener barang hayangon ka pamajikan parawan ditenyeh ku pamajikanana murag huntuna kapanggih jeung uing aki urang mana uing denya urang teu mau huntu aya keneh tinggal 3 coba calangap geus pernah salat aduh Pak Kiai can pernah salat inget teh nyaho can hayang kana salat buset si aki-aki ku goblok tegal mau geus teu bangka can pernah salat aya teh saha incu apa buyut pamajikan bu aki-aki moal modar sugan kawin ka urang ieu tegal mau pamajikanana ngora geus mangkat aki-akina teh wing nanya nyai aya naon cenah bapak abdi saha pamajikan itu cenah engkong eta sia ngeunah teh boga salaki nu geus huntuan kitu alhamdulillah cenah lamun dicium teh sari solodok entong buset panggil aki-aki kudu bawa diri hirup mah wing ngahariring we deureupun aki-aki ketuk 3 gendang 2 eloji diputer doi untuk 3 atamura kedua nu hiji geus ungger buras gedeng deui cal ngapi aki bener tinggal hiji mun sapatu di pasar loji kitu ge eueuh talian eta huntu anta tinggal hiji cabut wae saka pan buras angger we tapi ka modal teu salat sakali-kali aja di mana deka surga sedangkan urang gercager bagur oge boro-boro terus-terus teu salat mantaroka salata muta'ammidan bakun kafaroji harus ajal manigar salat bari sakieu maka kupurna wujudah min cek keterangan as-salatu imaduddin paman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin salat itu tahang agama mun ngalaksana salat insyaallah nangtung agama ana tah urang ninggalkeun salat ambruk agama nauzubillah min tak lamun urang hayang ka surga singgar tosol anu candekeun salat sing daekeun salat amin anu geus candekeun jumaah sing geto jumaahna amin ansip sok daekeun jumaah osok dipang menangkeun pada ansip tai padahal ansip dibang mantong doang ka masjid batur salat atau salat ieu tah ansip teh kunaon si ansip teh ka teh salat atuh cenah Pak Kiai mun salat mah miluan bener di sendal bulas dicopetan
Kaayaan sih begitu diuingan, tapi di dia mah alhamdulillah meureunnya. Alhamdulillah itu untuk salat insya Allah tak lamun jelema nu bodoh tara salat sakali insya Allah asup ke surga, amin. Nah gini bisa hitungan lamun jelema tara salat saumur umur pak sakali salat bukan jeung Nabi kok bisa dikasurgakeun ngan sia tos salat sakali-kalina langsung modar. Tak mendingan mana salat sakali modar, mendingan panjang umur bari jeung salat getol, pilih mendingan getol. Gini pinter jeung jelema teh boga mah bari salat teh nyaelmuna malaikat oge embungeun bapak mariksana ge ka jelema nu muru-muru mah heueuh modar panggeulana RT Agus barang tepi kalau pemeriksaan teh waduh malaikat mah boga geuning marrobuka abdi Gusti Aisyah saha abdi teh Agus jabatan RT eta sia waktu di dunia osok salat cek si Agus Gusti boro-boro abdi batur ke salat lagi balangsak wae teu pinter ngajawab nata budak si Agus Aisyah osok sodako boro-boro cenah Gusti uing hayang disodakohan cek malaikat ribet aya dua siki kemariksana moal anggut geus sejen osok jakat si Agus uing hayang di jakatan cek malaikat ribet ngaran RT Agus tong dipariksa deui moal kapariksa geus sejen heuh langsung dibere dijorongkeun buat nolong si RT Agus alhamdulillah aing teu dipariksa deui sugan bakal ka surga lupatat kan nolong geus puyuh teh ya tungkul kon nyelongceng teu nyaho dihareup aya jurang lebok ngebes ya bos dah beda jeung jelema nu beunghar tah anu salat teh nya ilmuna cek sapalina moal terima ku Allah tong sieun Pak hampir sarua jeung jelema nu getol salat ngaji pinter jumaah getol tapi eta jelema beunghar tara zakat tong diharapkeun diterima salat ku Allah tah dengekeun nu beunghar menit tak ku cecewar sebel aing tara zakat loba pare oge loba duit aya kan nu tara zakat aya tah hampir sarua jeung jelema nu bisa usaha soliatan salatna pajun maena getol ngajina pinter aya zakat teh dikeluarkeun wallahu alam ku Allah diterima salatna tah lantai koneng teh heuh cuguan kana kieu teh ngomong dan apa aya katerangan ada katerangan paman shalla salata walam yuaddi zakata la tuqbalu salatu minhu barang siapa yang mengerjakan salat akan tetapi tidak mengeluarkan zakat maka tidak akan diterima salatnya orang itu nauzubillah min muntak lamun urang salat getol loba zakataneun kaluarkeun zakatna alhamdulillah aya keneh nu di dieu nu hadir nu tara zakat tu beunghar aya hadir teh jelemana di mana diutang hayang nyeuleuh ampun aing tah urang buka deh bab ngajuru di mana geus beres eta orok teh kaluar pas goblok teh kaluar poe Kemis awewe tengah sese ngaranna misnem patnya bajan anak si Agus anak lalaki oh cek si Agus entong sagala dijurukeun poe reboboin uing geus meurang mere ngaranna ti ustad anu tadi panitia penyelenggara Maulid Nabi termasuk reng-rengan anak geus cenah Gus RT siapa lamun boga anak lalaki dijurukeun dek Rebo deui Kemis kuai di ngaranna anak RT Agus anakna lalaki ngaranna si Enton oh panjangna teh Pak Ustad eueuh anak aing mah ngaranna Santon-entonna eta pun nemen eta ustad mere ngaran anak si Agus Gus atuh di sakolahkeun teh sangaran Enton oh panjangna oh ngaran Abib Santon-entonna balik sekolah ditanya ku RT tong aya naon apa ngitung teu ngitung tepi ka sabaraha tepi ka 3 coba hitung apa jeung Ujang jeung Umi DKS ngareng 1 2 3 coba ti ditu 3 2 hiji sabut ngaranna apa entot mi entot apa aduh Gus ulah dapon lah sia ngaran budak mah tanyakeun ka Kiai Abdurrahman Abdurrahim heuh Saifullah tah aya ngaran Saifullah sok salat ada si Saifullah tah ngaran Saifullah lamun tara salat ganti ngaranna si Pengki punten Mang Pullah tapi getol cenah puluh ieu mah sok getol salatna heueuh beda jeung awe ieu tah awe nu sok halaladir hayang ka surga jilbab di imah dipake kaundangan dipake hareupun salaki dipake ngan enak urang tos hadir bulan Maulud jilbab dikaitkeun apaku heuh teh
eta teh lambang kasucian itu pake jilbab teh wasatu tutupi orang pan lambang kasucian cek qasidah oge jilbab jilbab putih lambang kesucian benar. Nah orang Tegal mau pakai jilbab ke pasar di talian pakai dadung sing hiber ayo pakai kaos incuna pan kos leput pakai jalanan busuh pan merecet heuh ayo liwat ke RT Agus liwat ke hareupeunana RT Agus nyanyi itu buku-buku ata jilbabna dibong bajuna koseleum calana merot hayang katingali wayana kerista mawas satu ditutupi urat ilapil wajhi angin pampeudeuang alhamdulillah tah insyaallah ibu puji doakeun ibu sing lebet ka surga kabeh Allahumma amin amin tah lamun awe nu bakal ka surga kuing dibejakeun anu ka neraka oge bakal dibejakeun bejakeun tong eta awe nu bakal ka neraka dengekeun kana salah sok ngatur wae oh lobok neraka tah kaduana nu galak ka salaki aya kurmah gara-gara kasalaki karena sholat oge kadul aya nu galak kasalaki aya kisik-kisik kita sholat namun teh hayu sholat mah ayo kira-kira terus sudi mah bapak siap boga majikan urang ngan utara sholat geus aing sarahkeun tah eta bakal dilana teh bakal tir pacotna sia aya nu sok eta disarahkeun ka salaki aya mana we nah yo dengekeun awe si aing amanat ulah sok eta disarahkeun ka salaki boba beungeut goreng mah buka banget goreng hayang diserahkeun sanajan jadi randa ge moal anu ngalancong ieu moal RT Agus teh ka awe goreng mah jadi randa embungeun heuh baya ge embungeun ka awe goreng pait meunang panjang umur panjang jodoh amin ngawek pek ka salaki keuluh aing aya apa nu sok teh cerekeun Pak pek indung sunguna tang bajikan teh jeung teu sopan balik hadir kok ustaz dibejakeun nu datang ka kiai assalamualaikum balik ti mah kiai assalamualaikum ieu mah kalah ngadat balik hadir pada salakina mingkaran hutang RT Agus cabeluk ti isuk tiba jam 10 beurang ke jalana buntung tengahna bolong cenah keleper nongtot entah kabayar hutang di mana RT saya cabeluk pati isuk tiba jam 10 nya patos ibu RT balik lagi teh uluk salam ieu kalah kesel nang si Agus pokoknya balik hadir pantong bumblong tai hayat jucrot cek sagus majikan aing balik hadir ka tempenan jurig naon nya aya teh hidang Agus nongkrong we ka jam 10 keleper nongtot uluk salam assalamu qoblal kalam ulah kamong disanta uluk salam tetap urang supaya eling sing balagur istighfar ka Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal kaduana ulah sok sararombong euceut ka salaki murid tangkurak tangkarek aya nu sok nambut tangkurak salaki aya nyanggut salaki dibalikeun babatak sia nu goblok mah tibang aing ngalajoorkeun ku aing teu diizinin kalah mabur jalan dapur aya nu kitu aya tah pek Pak awe kitu mah geuleuh aing bala dibeuneur teuing mending zikir di imah zikir osok jalikir maca la ilaha illallah osok tara apa dinahi kalimah Rasul beri contoh uswatun hasanah zikrullah kasih Rasul loba zikir ka Allah wa qiraatillah keur baca Quran siga ton maraca Qur'an baca la ilaha illallah lagamna ulah gagah teuing illallah waduh pada RT Agus digigireun aya mitohana buat gebe guruna ge la illallah buat gadil mitohana atuh sing bener we Gus illallah mah heueuh maka laga barakatak seak supaya ngeunaheun betul coy La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah coba La ilaha illallah La ilaha La ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi
subhanallahil azim subhanallah barang zikir karak menang opat balik salakina hujan gede malam minggu geus nganterkeun pamajikan kalah mantong eta RT Agus dek ajablay diomong deui ku majikanna lamun hujan gede pisan Bapak sia ulama mangkatan angguran silih kekepan anu tenang antep-antepan pan enak mun hahaha eta si Agus aya Agus aya alhamdulillah ta eta idhulu surur teh ngabungakeun hate salaki cenah bunga idhulu surur ayeuna bulan mulud biasana tara nawaran ka salaki di kamar praktek tawaran arek nawaran moal emang saya can nawaran pisang ambelar bener emang teu bisa nawaran anak lamun teu bisa salaki karek dek asup ibu geus dangdan namun salaki dek asup pun aya beusi cekel ulah digadeukeun si modar salaki asup bilang patonong ketrok-trok pantok ngomongna kieu hai barade ya barade pan kita salaki teh mun nyah-nyah arek moal eta hai moal keneh wae atuh tanya salaki teh balik ti masjid teh nggon hees teh can pernah nanya encan arek nanya moal emang teu bisa sia nanya na tanya salaki teh balik ti musala teh bapak sia aya naon mas sia pan ayeuna teh malam Salasa ceca malam Rebo kumaha bapak sia urang ayeuna malam Salasa dipake moal kitu ceuk cek salakina teh aing boro-boro make tangkurak sia aing panyakat aing batu wae tong dangdan tong dibere heuh ai embungeun mah talamun hayangeun salaki awena teu mere tah eta bakal dinanat sia ku Allah awe gebleg teh salaki hayangun kalau ditojer kelepen aja dong bapak sia engka hayang kayak gini boga duit atuh lu udah salaki sia nyiksa eta teh nyiksa lalaki heuh yeui karasanan ku uing boga pamajikan 3 balik ka nu ngora di jemlung eta Cihoe cicing cenah dah cara rape capek naon sia molor ti sore uing hatowi mendekal mangkat we kakak manusia jadi ke tengah imah bener kesel tuh dibere panas hati teh ngabolak molor tuh daekun ayo nyurukeun para botong mulas mendingan puasa aing 5 poe hulu nyeri hulu handap nyeri mendingan hulu luhur mah nyeri oge bisa kubodrek heuh ieu nu handap si Mansuro teteh Mansuro cek bahasa Arabna mah teteh Mansuro ngarti tuh Mansuro teh mad manjangan keur aya kahayang ai suro mondokan merengken teh eta teh keur kahayang kunaon kok jadi TJ muka pantona ge eta Agus tuh dibere poting cicak pantong jeger 2 kali tuh dibere 2 poting buras pantos sia Gus eta awe nu soleh mah tawaran bari nawaran ka salaki teh wajhun malihun walisanun fasihun wa qalbun taqiyun wajah yang berseri bari senyum heuh sok bari senyum tah ada ngadepan salaki eta camburut turun heuh aya salaki hayangan duit teh gablok 2 minggu kapaksa ku sia dilayak keleperna ulah kitu oe mah kajian teh pinter ge sia moal ngaluhuran ti lalaki heuh dek balager ka salaki arek tah lamun dek bager ka salaki dengekeun awewe hate raksa hiji ulah sok sombong heuh aya nu sombong ku harta aya mana jelema geuleuh aing ka urang Tegal mau ka karak boga cincin 2 ge bapak hayang kadeleh ku tetangga meuli bawang meuli nu mun ke kelepekan eta si Titin jeung si Ros amang baraduit bawang amang da eta boga cincin najis aing aya nu kitu aya ulah boga mah ka boga tatangga sulit
oh RT bawa motor anyar eta si Titi jeung Ciros teh RT motor anyar geus ngahutang atuh baduli apa udah wae ngomong teh heuh wayana raksa diri jeung hate sidem alhamdulillah kumaha di Bang Muri Bawang boga cingci dua kekelepekan terus pambajikan si Agus masyarakat aya Agus masyarakat aya ieu lain pambajikan teh boga geulang majikan si Agus gede teh Pak Kiai na dongkap heueuh harudang nya Kiai harudang hantem majikan si Agus teh kebut mun make kokor mah tong make hiin ngaranna teh sate make si Agus apa si Ai apa si Ois si Ai ho harupun uing ke kebut si Ai da eta boga geulang gede harudang nya Kiai harudang buset sia teh Ai gablek geulang teh ngajual pare udah sok papanar ka jelema teh heuh oh kitu ah wayahna sok sararombong aya jelema sombong ku ilmu do jeung barang kataksak pinteran aing ngajina ge tanggulan sia ngabacot geuning sia pinter-pinter nu mangge jadi ustaz tapi ka bengek eta fanatik heuh jelema sok nemen-nemen teh hairul umur awas satuha panghadeuna mahasiswa pertengahan mana nu setengah OTM otak miring aya ustaz otak miring heueuh eta nu manggil heueuh aya lebok beuki ngarokok sampai 7 bungkus hayang ngarokok duit mantok ke masjid duit koropak di lebok tak lamun ustad batu poe tah legleg penyakit batu ustad eta tah aya begitu aya ayo kajian ayo ngomong disumputkeun sia eta teh waktu riba anu urang nu penting nama ulah sok nemen-nemen teh ku ne atuh Bang Mulu menyan ulah diharamkeun teuing da aing oge sok mulu menyan sanajan tukang ceramah teh teu boga duit teh meuli obat nyamuk disumputkeun duitna katampayan ku majikan ku bareungit dibolong menyan buat jolong-jongan eta teh menyan teh sing jarum keleuh ana ngarujakan cek saha haram musyrik pan rujakan teh ngeunah cau raja coba tuh jeung ceumah tambahan gula geureum jeung gula batu abah-abah beres meureumah datang tat sia kadinya tahu gula man rujakan lebok ku sia cenah pentet heuh mung teu ngeunah cenah kurang subuh jeung nyerena legleg nu nemen teuing aya ustaz teh mun asa ka aing main ka sia aing kajeun teuing jadi ustaz juga teh bisaon ngaji jadi imam tadi ta cek ge oge ge guru urang subuh mulai bajegang aya 2 meter mah ustaz sakitu teh beda boga sajadahannya beusing cak RT teh nyaho domba mau jalan ieu heuh aya ustaz nu dirapetkeun di sukuna oh pan ai rapet teh beureum diri teh rada nonjol imam sakitu teh si Agus katinggalon hayang ngubar berjamaah liwat bujur imam katonggar da teu bisa nojal Pak ai rapet kieu mah heuh kuat rapet kieu birit nongtot ka ditu pada di tukang ayam itoha minantu aing sholatna birit nama dijentrik ternyata akur jeung agama tah untuk itu teh sapinah kitu pegugeun heuh liwat si Agus pan katonggar ti guling tepi ka nangkarak imam da eta nangtung sholatna rapet heuh geus kitu bulagu deui ngimaman taraweh wantem mun cair pan sorangan di tengah mau ngalamun tawaran imamna teh imam nu lambat baralik deui geus tepi ka masjid ge sajadi imam eta jeung ustaz eta aing mau taraweh balik kabeh budal kosong heuh kalau mun cepet eta tah ayo can urang taraweh kabeh kalimah peutingna ge tungtung nama imam nu gancang jeung nu lembon anggar we ngurangan tinggal baris ge aki-aki ngumpul heuh ieu lalakonna teh kade terus jadi imam dari bacaan tina Fatihah ge teh wajas sakitu teh ustaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas buset iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nih berarti syaitan bersolat ini itu heuh tingari dina rek 5 apa doma johir apa tanya kasopan dia jadi nasta'in nasya ngawasukeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nih berarti sia salat ini itu tan make kaca baca ngimaman nyelukun parah suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin pan aya make kaca mah make kaca baca teri oge jadi bandeng karena bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya torojo taya cak-cak ngagero ustad aya bayan pan bubar salat ge
Ya Allah ya Robbi bentak sing hade tadina salat teh kudu bisa merangan lebah kul innas sholat wa nusu wa mahya wa mama lillahi robbil bisa encan eta barang sungut jeung hate bisa encan moal bisa inna sholati cek sungut cek hate sanyana sholat abdi wa nusuki jeung ibadah abdi wa mahya ya hirup abdi wa mamati jeung maut abdi can bisa keneh wae encan encan oh mau tasya ojos mah inna sholati joger dombana digurubah waduh lamun aing teruskeun salat domba aing kacekek tak eleh ku banda sia jos salat si yakin kajeun teuing urang sederhana we atuh kabisa-bisa urang lamun teu timu wae sing rajin teangan ilmu di mana pengajian rutinan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal mus tolab ilmu dipandukeun ka Islam laki jeung awe atau minal mahdi ilal lahdi eureun neangan ilmu teh ti bareng eureun di bedong teu ka jero serong udah eureun halaladir di mau diajak hadir dah haradudang dah hadir moal urang kurang sehat dulu aing begitu teh sakitu teh pagawe lolobana mah oh diajak hadir teh oyahna cek kadus teh urang malah hadir ieu urang keur jadi huntu doakeun namun kadus ngaku kurang sehat nyari huntu pak henteu diajak hadir ngumpakna jadi huntu doakeun sing neman nyari huntu eta oh bahaya pak oh coba jajal pagawe lamun teu hadir ieu ayeuna RT lah si Agus teu hadir ketemu jeung malaikat modar pangheulana si Agus marrabuka abdi Gusti saha sia Agus jabatan RT eta ku di masjid eta non teh masjid Jami Mitul Saadah Fatur Haladi sekamana RT teu ka mana-mana emang gawe naon teu gawe naon-naon batur mere aqua teu mere naon-naon batur nyambat tamu teu nyambat naon-naon ay modar mawa naon si RT teu mawa naon-naon kumaha mun dicekek teu naon dicekek RT tah dibalangkeun ka luhur teh sia ngagoeng 2 jam setengah ngeng geus mai 2 jam setengah dibalang gede ku malaikat murah ka keteng jablay puras RT Agus ayo jajal beak ka keteng jablay oh ai jablay teh jelema lain hah naon ah jelema ah hing kamari ngaji ka cuman ini eta menir rebel oh wing pura-pura nyasar gua teh geuring ieu jablay lain tong pan supir teh anak apa pura-pura teh nyaho goblok lu aing ge aing nyaho jablay irah yang ngajablay kuning aralus tong beda jeung urang liang mau beureun heula mun dipapatukna baru coba mun pamajikan aing burunan dangdan kieu aing mah teh nyah-nyah ieu kos badot tak awe kayak gitu supaya bungahan hati salaki biasanya tara dangdan jangan bedok heuh arek moal dangdan moal buset geuning si salaki ngalantun mah kajablay sia ngadat ulah nyalakeun salaki sia mun salaki kajablay teh sia nu salah we salaki DKS jeung bareng jeung salaki kok curut muncrut buk caweding heuh kancing wararowo digantian ku paniti paniti teh diterukeun salaki saya teh nyabak pan kacocok bener kudu rapi hareupeun salaki mah bener teh Pak tah dengekeun Bu Bapak sebab lamun salaki mah ngomong ke pamajikan kalah galakan pamajikanana eta teh ku salaki mah teu neurak ieu sugan ku wingan neurak heuh neurak moal ya we moal neurak keneh wae apa tadi ngalaksanakeun cek kiai salat berjamaah 27 ganjaran kasalaki oge mereka daharan sahwap oge ganjaran 27 ganjaran alhamdulillah kaduana nyium salaki gede ganjaranana komo anu beungeut salakina hideung aya ngacung aya anu beungeut salakina hideung hese-hese sia kudu ka Mekah nyium Hajar Aswad enggeus saya beungeut salaki sia hideung mah ciuman heuh sarua eta ge ngan niatan celepot cium oh Hajar Aswadku oh Hajar Aswadku hayu saladutan salaki sia encan pernah nyaladutan beungeut salaki emang beungeut salaki euceun teu harideung atuh balik ti sawah ciuman
bulutak banjuran ku cai empang gosokan banget sama kayak uri soal rupa jeung salah kita ara rigid harudang taisia ngara receh eta taparab ngaraka anu sok lawan ka salaki lebok tah heula aing pinter bener ngomong hayang ka surga entah naon salaki sia ditanya nyandung atuh kalau ada ngagantung maneh kok mau modar geus satu muni canung kana untuk aya haji ngadil kararadur mah salat ulah tinggal amin awas ya ulah sengaja aja ninggalkeun salat komo di Mekah mah urang nungguan waktu lila lamun tos salat maghrib teh kitu lalu pangcuk ka masjid teh kadung salat isya aya di Tegal mau mah boro-boro nungguan waktu lohor atau nungguan waktu nu sejen dur lohor oge kararagok dur bedung cek RT kagok rokok aing karak sapotong dikenyot deui tapi ka molor di daerah jus bang akhirna rokok muraganan bolor kopi puras salat tah dengekeun RT urusan sholat bapak nu tanggung jawab ka pamajikan teu bisa jampe sholat papagahan ku salaki berarti bang ngaku doang ka pamajikan sok di papagahan tara jampe sholat ku salaki jampe wudu taranya emang teu bugugeun atuh eta bugugeun sia minta diaturkeun ka mah ditalim ka ustad dengan rajin ku salaki sia nu diaturkeun tara bapak di dieu mah boro-boro pamajikan anak ngaji ka ustad anakna ge datang sorangan aya anak hayang pinter ka ustad medit tak naon anak tilu bere ustad pasakeun mere saring 1 juta tiluan 3 juta montok mere ustad imah hantem masrakun tuh mere duit waktu panen tuh eling ka ustad tuh mere zakat fitrah ge kalau ka ustad sejen anu teu ngajar anak sorangan emang ustad tong geret gitu nu mana menting ulah sok nyisa guru ngaji lah kudu balalageun aya jelema mah heeh geus mere kakara rob alida angkat kedua panangan nyembah kawe tuluh baca doana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama alhamdulillah beres eta ngaji deui ulah luput Islam ngaji Quran walau ayatan saayat tiap pada salat dawamkeun insya dah hayang lancar usaha oge kitu niangan we dina Quran tong segala aprak-aprakan pos RT kawin wauna kasih RT doang bulan mulu RT paling ngajak bulan RT Agus kalah ngajakan masyarakat na tanggal 14 ngajak ke masyarakat warga RT aing ayo urang jarah ke makam Mbah Takokak mantong kabeh datang RT Agus panggeulana ka makam Mbah Takokak Mbah ieu RT Agus anu ti Tegal Maung itu balangsa kowe wah diukur gap aya nu teh semtak kica cemplak ai hutang ka jelobana keur bayar teu pati aya anu wing datang ka makam Mbah Takokak wing hayang dibere milik cenah loba hayang nyeun imah 2 tingkat hayang mobil boga 3 pamajikan hayang nambah macam berapa si Agus ka jelema ge luluh nu kuburan cek Mbah Takokak boro aing mikeun tangkurak sia Agus aing oge ngajedog di kebon abi bukan makam di kebon awi balik si Agus teu hasil datang deui Agus masyarakat cenah Mbah Takokak teh kabogena kopi pahit mawa Agus masyarakat anu pamajikanna Syai Mbah ieu Agus masyarakat cenah kabogi Mbah kopi pahit mere 2 ember gede berbok bah cenah wing hayang meuli mobil cek si Agus doakeun wing ikhlas ridho mere kopi 2 ember gede bisi teu ceueuh kumbah lebok jeung ember-emberna cek Mbah Takokak tanggurak sia ning saeing Agus aing teu bisa molor kopi pahit deui salah eta sebenarnya urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala hudang tengah peuting osok harudang tengah peuting osok naon kieu doang ampun urang Tegal mau hutangnya hudang jam 12 ki bari nangtung suku dijengkekeun meuning ngacir-ngacir eta geus beres Ki Abdul Gofak tir kumbah tibang disintrekan tring gibrig molor deui udang minta ka Allah lamun hayang bere milik mah geus beres salat hajat baca Al-Qur'anna Bismillahirrahmanirrahim
apa ajan Al-Qur'an supaya diberi milik ku Allah? Apa ajan? Kulhu. Apalnya? Tapi tara dibaca. Serius baca kulhu bapakna. Maju jam 1 putih. Nyoka tasbih hari ku duduk mana? Nyoka tasbih la ilaha illallah. Kulhu lawan, alo somat. Kaesan. Dur subuh. Tasbih murah. Ang di mana nyangan tasbih ye lampu pada listrik. Rampa rimpi bapana teh nyangan tasbih. Ai gep teh ka indungna ieu teh gep wah ieu sarua jeung tasbih. Wayahna baca qul huwallahu ahad Allahus 14.000 Allahus samad doang. Loba keneh wae. Buat qul huwallahu ahad kata satu Allahus samad Allah tempat kita memohon minta ke Allah Allahus samad Allahus samad Allahus samad hayu tapi ka mewek. Ieu mah mewek-mewek ku salah kita diberi duit pisan. Heeh. Eta dina Allahus samad gentakeun geus beres 14.000 teruskeun lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Eta arek moal maraca kulhu. Ayat nu sejenna hararese heuh. Hayang nu babarian hayang. Ilmu dites ngaji Quran siap. Siap wae hebat euy. Tegal maunna tapi dijajal mah teu beugum sia. Coba cicing Pak ini kata pamajikan bapak. Heeh lobaan mana antara bapak jeung ibu nu bisa neruskeun. Cicing lalaki mah. Awe heula. Moal narik. Uing sing ngageledag ya soalna candaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hayu awe. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa wa'du lahuma basna 'alaikum ibadah. Oh. Tuh bisa. Hiji deui. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum ud. Lapur teu dijacan. Geus yang aja dong teu paraku gawe heuh. Siap Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Tah dengekeun lalaki mun ear. Qul ya ayyuhal la a'budu mata 500 nilainya salah kisia awewe 0 heuh mau tibang-tibang nu tibang kuliah pisan hartina salah kisia mah jenong hiji deui Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin 700 ganjaranana awena 0 masih kena tibang ya dik disurahkan kuliah ayuhal kafirun katakanlah wahai orang-orang kafir la abudu mata budun aku tidak menyembah yang kamu suka sembah mang tepin terus saking sia hayang nu babarian we hayang cicing lalaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ngajodoh gua isin hae sia. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti awet tegal mau bisa sampai modar doang. Salaki mawa duit rojiun dapat rojiun dasar si rojiun naon nu bisa kulhu teu naon palia budu rubuh hajar bae terus we geuyer insyaallah ibu urang sadar diri kaduana mudah-mudahan kahayang ibu jeung bapak hayang ka surga sing leupeut ka surga Allah Subhanahu wa taala amin. Hai bapak aya ka surga hayang ti heula hayang pandori Pak hayang tiula yang padori waduh aya nu hayang tiula eta sojos hayang bareng ulah bareng Mang Ojos dialna ge leutik moal muat macet ojos hayang tiula talamun urang hayang ka surga pangheulana cek keterangan as-safwilal masajidu wa safwilal jannah sajalah nu papa heula ka masjid dan poe Jumat sore jeung papa heula ka surga alhamdulillah
osok orang papa heula osok papa heula balikna aya datang pang bandorina aya nu kitu aya jadi di mah winge aya nu sulit ustad kapiheulan ajan pundung kapiheulan jadi imam pundung atuh badog ku sia bacina ustad pangku pindahkeun aya nu kitu heuh aya keneh wae kajeun bari kitu ge sing sadar hate alhamdulillah jelema sadar hate insyaallah jumaah pangheulana ka masjid engke di ditu bakal boga mas kawin widadari alhamdulillah bapak hayang boga mas kawin widadari hayang ayeuna widadari teh aweuna panggeulis-geulisna cenah di Tegal Maung mah lobana wae teh jenong panjun dakok manyun widadari di ditu campernik gulis pak lamun bapak hayang boga mas kawin widadari lamun asup ka masjid saha anu pangheulana mun aya tai kotok bari jeung medok buburu caplok sok parabutar mun aya tai kotok medok di dieu diatur putih bagai epengnya ampun datang pangheulana ustad ka masjid ustad di dieu teh nyaho ngaranna doang salatullah salamullah ala tuha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ay gok tak tai kotok ustad waduh ieu tai kotok medok amat ha jangan saya berkata sak lamun gumbah tai kotok di masjid sakan boga mas kawin dari ay kos gege ustad ieu teh aing pang tokohna irok aing kudu gumbah tai kotok salilale eta tangguda ustad melegeg ge jeung tai kotok gumbah apa antongnya gumbah apa atuh gumbah tak ada dipijeun-pijeun kalah wangkong di bulu dan putu ustad di bulu saya ustad nomor ke masjid nomor 1 dimohon kepada bapak yang masuk ke masjid nomor 2 ini tai kotok supaya dilamot mantap ustad ke masjid tai kotok aya nu ngubah eueuh aya nu ngalamot eueuh buah teh tai kotok datang Agus Rayat ganti datang Agus ke masjid waduh bari nyanyi Agus Rayat anu pajakan anak si Ai lain aku merasa orang termiskin di dunia aku mulus tunjung si Agus tibang miskin bebeja atau tuh ngomongnya batur nyahoan waduh rubat ribut isa nunggu bulan tai kotok masalah iya kang ustad teka aing Agus rakyat kita ngalamot tai kotok cek si Agus aing lamun teu ngalamot tai kotok moal boga masawin dari jeung menyaho rasana tai kotok nya pahit nu hasem nya peuheur salilale ngeceblok aing teh mana banjir rakyat oge aing teh jeger lo kudu ngalamot tai kotok salilale si Agus ngeceblok jeung itu kotok aing teh jeger nyaho teh jeger aing jeger teh teu ngogojek dengar buras aku si Agus ditenggar tai kotok dibulu dan saya Agus masuk ke masjid nomor 2 dimohon kepada bapak yang masuk ke masjid nomor 3 ini tai kotok supaya digarot mantok si Agus aya tukang son aya bingung teman tungtung susah teman lupa aing masang son angger ti isuk tepi ka sore sewa anangan gope sugan we aing ngalamot tai kotok mah aing boga mas widadari waduh tukang son nyanyi hadirin komisioner nomor 1 itu Pak Ustad ka Agus kita ngubah tai kotok si Agus kain ka tukang son kita ngalamot tai kotok cek tukang son ini tai kotok daripada dikubah mendingan dicaplok saja ayeuna tai kotok bea ku tukang son sistem isukan mun hayang nyawa rasanya tai kotok tanyakeun ka tukang son kumaha rasana tai kotok waduh aya pahit aya haseup lolobana mah pahit kitu tanu pakai sorban ustad naon teh nu pakai sorban teh hah pan kang ustad jadi imam kang atuh akang-akang nah maka mamun urutan imam aya hiji-hijina eta nu pakai sorban jadi imam mana muriang mana nyeri huntu nya heuh mah mungkin urutan mamun masih Agus RT jeung Agus masyarakat yang serupa apa ayo sales mama eta nu make sorban nah heuh sareng ngaran teh saha aduh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ayo mewek terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin eta cagol oge mamuna si Agus RT jeung Agus masyarakat ngeper amin
kan malabur kabeh heuh. Geus aya bambur mah salat teu beres si Agus balik ka majikan uluk salam si Agus. Majikan di dapur ke goreng tarasi. Waalaikumsalam. Dijam majikan anak ku si aing. Waalaikumsalam. Di tempat temeureunan pato dapur salakina lebok jurig sugan teh semah. Geuning bapak sia eta ku hanjatal ngajawab salam. Biasakeun istama datang ka kieu assalamualaikum. Di mana rek balik oge ngucap assalamualaikum. Kitu tah dengekeun ojos. Geus dibere contoh atahiyatul barakatus shalawatut thayyibatulillah tepi ka akhirna innaka hamidum majid lempeng genjing batu ngali ka katuh ngucap naon assalamualaikum ngali ka katuh ngucap assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh